syahnya lamun bener-bener salaki langit akan jagat ijen jeung aing sok Semar rame Kenapa ini? kunjungilah beramai-ramai mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngadu bangkong korodok sarang entok jaluna silahkan maju kakang sepot dor hengnya awas wih tibeunung anjir hebat lingas ya wih tibeunung musik ayo sik musik musik tulung musik tulung anjing bosungut sih teh ngadahar naon bangke paingan sih tuh iya baru kena benang jadi gitu kan kowe anjir edan sok Awa. wes apian wes iya wes hoi wes aing teh atuh anjir edan kurang aja wiap wis ngancek aing kasurupan moal kasurupan Prabu Siliwangi tapi nate hayang nog jelemanya ayeuna ning kasurupan aing Prabu Siliwangi lainnya Prabu Siliwangi kitu jadi ngajungjurigan sidik raja teh urang ngajar lamun ka aing mah lamun ka aing mah ka aing Jakarta Milung ha di siku ku aing mah tah ha da moalila ngalawan kuring jeung kuring mah atuh si Tamilung moalila atuh Can katingali bieu sih sakali deui. Ha? Can katingali. can katingali di kieu tah Alah, Kang. ha Sakali deui cenah. naon Itu cek tukang goong sakali deui. sakali deui Asli ieu mah. aslina Ketepoeun. sok atuh hayang menang di kieu tah paingan teu ngeunah hate nu katilu mah paingan peuting ngimpi ngising nya tah kieu meureun maju Kang sok sia wot tibeunang euy heula sok aing wasapat ya hut ya anjir eta kokod wasapat ya hut ya anjir hebat wasapat ya hut ya wasapat ya digebeg-gebeg guluna ku aing edan nyaan kakang siapot begini teh begelingas euy wasaput ya hatya saput ya mentong kahana pa tukang paduli teuing long naon meni gede naon meni gede nyaho da diurus aing mana pamajikan nepi ka pegang ge paduli teuing eta we diurus ha gede mah gede ngan langit heh nya gede mah gede ngan langit nya heueuh daker hees daker nyaring mah kitu tah giras keur nyaring mah
ing mamango cai tara kuleungeun tara kana naon atuh nyekaitkeun kainya eta teh ka bawa ngajepret kana bujal teh pret Long naon dewan mah dulur jeung dewek euy naon rahasiana bisa gede kitu kumaha rahasiana bisa gede kitu kumaha aya apa tapi lo ada beja-beja deui moal komo kasih dawala moal aya ngapa yang gede unga isuk-isuk diurut nya tuluy burak kucing teh bari tuluy naik kena kenteng tuluy ngadangkak ke kita cenah kapoe mau bandera kipas-kipas eta teh ngagedean lain ngagedean aji ngahideungan situ hayang hideung mah geus disemir goblok itu lila-lila bejeung kena kenteng wasap punya saputnya saputnya hihihi meni leutik banyak nanyakeun resep da leutik ning leutik rancingeus leutik pereus nu aing korban ge Subang jeung Karawang teh korban kurang ajar sok dor iya bos gelut jeung Kakang Cepot lain jago lieur aing teh kabina-bina teuing sia teh kurang ajar wes anjir jago robo naon aing menang anjir tereh kitu lho anjir anak aing rupuh tamilung cager walah tah Pak Kakang Cepot teh boga teungeulan eta nyakalikeun deug kana gado lieur kana uteuk lagi tah pake sendal aing maksudna sendal aing pake tajongkeun ka si Cepot tah pake dituluykeun wae ada lepar sok pake sae mah apa ya dengekeun senal teh 2 lain 3 goblok manya make kana naon hiji deui oh mun kan ku hiji teh acan kalebetkeun oh sia teh udang deui euy sok Kakang Cepot ladenan ieu tahan serangan ti kaula sok benas tikar sayang tumampara astra jingan ditajong dada nek wastra aya astra jingan ngeluarkeun getih lamaran masing pati temakaning perlayat di tengah lapangan woi anjir Gusti Nu Agung Aka aduh Gusti Nu Agung Aka nah tuh make pipilueun Aka sidik jago si Tamilung teh Aka Gusti lanceuk aing maot oh batur gapleh aing Aka wah batur mau bonteng Aka
datan nirata ngademan datan nirata ngademan mangku Gusti nu agung aka nepi ka kieu-kieuna keur mah hiji diusir kudu jadi kolot Semar gara-gara sia banget tiga entok jaluna sia Semar eueuh bejalana kanu jadi anak Semar perang jeung aing Semar deuleu itu si goblok nepi ka neuteuli keneh ka aing Semar jiga pinguin. Nah hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru truk iasta jinga jangira tangi kayanana anjir sugan teh pae teu eling meureun aka Allahu Akbar. Aka tagling udang. Gusti Agung. Bapak jangan akan simah konyo panjenengan Bapak mugi katampi kalayan kabingahan Pak. Nuhun Bapak. Aya cager gelo. Nyangka Bapak kakuring. Nuhun Bapak. Aduh aya anak jang amula jang syukur si laing usahana luar biasa si laing teges menang cu tuh si boleng saksina si laing teges menang si tamilung teh eleh ku si laing ngan si tamilung teh dibantuan ku bapakna si togog tuh da batur mah kitu ka anak teh ngabantuan batur mah kitu ka anak teh dinangna dinengne diogo dibela hayang itu dilaksanakeun tapi aya jelema henteu nyaah ka anak hare-hare malah ngusir ke anak teh aya jang aya saha jang maneh ge sida ulah untuk itu makene aing mah tah ayeuna si laing dibantuan ku dewek wani kehnes kita milung ge wani mah wani bagenden Pak abdi pasti bakal kitu deui heueuh tah lamun si laing hayang imang sok dibantuan ku dewek kayak Pak bisa kedapat naroskeun naon Ari Artos 20 juta sana anu sanesna ti saha ti dewek ti bapak teh heeh nuhun bapak tapi nahaning aya bata teh ti mana heeh pansiana aya dir pansia ge ngocomang sia teh aya dir jeung aya somong untung bata bina merek beus ku aing diasupkeun ka sia teh bener-bener teuing nuhun Pak tah lamun kitu carana sok cabut buuk aing buuk aing cabut oh saya Pak aing keur kieu kolot mah pinuh ku ujian maksudna lamun kolot kieu ujian eta teh ngadoja daek teu nyabak mastaka nu jadi kolot anjir udah tuh doraka nyabak mastaka teh kakolot mah tong boro-boro nyabak mastakana nyabut buuk na nyabut rambutna nyabak mastakana ge teu meunang komo ieu dicabut ye dangukeun punten Pak sok jang mencetan oge tah kakolot mah ti dewe mencetan teh ye ka dieu kana cangkeng tah paling luhur teh kana tak-tak ka dieu tah kakolot mah maksimalna teh ti dieu tah kana ieu kana bujur kana cangkeng maksimalna kada dieu
Ka dia mah ulah. Siap. Abak kan itu. Hai. Mertikeun. Sia mah dendam ka aing goblok. Sok cabut buk aing. Lan buk aing cabut. Oh saya mah apa? Hieu montong kabeh goblok. Eta mah dijengut atuh. Ai sia ngadon dijengut. Ye ari bapak sakumaha? Salamar. Sabatan. Atuna salamar teh tadi. Atuh meureun aing dicabut mah kagantengan bapak ilang cuy. Ya. Moal bisa diaak. Sok salamar. Cabut. Ya. Sok. Terus ya kumaha Pak? Tah buk eta gayem ku si lain. Laksana gayem. Tuh batur memere teh sangu goreng. Pericikan martabak mere buuk. Banar nangka. Badan aya situ banar nangka. Nya sok. Wani keneh kasih tamilung. Wani Pak. Gayem saya mangga. Sok init. Saya mangga Pak. Permis Pak. Nuhun Pak. Sok init. Duh. Didoakeun ku dewek jang didoakeun bakal menang si Laijang tenangnya. Nepi ka atretna kitu bapak aing salah jalan. Hebat Kakang Cepot hirup deui. Hirup deui. Aing mah teh kop dicoo hirup. Wala. Luar biasa sok wet. Anjir, tuh mati dulu. Nangis senalnya. Nyohun aja. Senal garasi pli. Senal atuh karpil atuh. Woi sap. Sap wet. Wet. Ore menang deui euy. Amrudi tuh. Dang. Rusuh. Hah? Edan si Cepot. Cager. Ulah. Leuwih peureuss Pak ieu. Mang kumaha ayeuna Mang? Berarti abdi tiasa kawin jeung Lelasari. Lamun sia hayang kawin jeung Lelasari, gelut teh jeung aing. Aing eleh pek si anak aing kawin. Allahu Akbar. Mang atuh Mang mah ampun paralun Mang abdi kedah gelut jeung Mang mah leuwih hade teu tulus abdi kawin Mang. Nya ge abdi bogoh ka Lelasari tapi da sampalakan kolot mah abdi mah ampun Mang. Sok salawan aing. Mang malawana sareng pun bapak, Mang mah bapak sia datangkeun ka aing. Hah? Hayo datangkeun. Ampun Mang adu meter aduan. Ceuk bapak sia. Anjir. Nah, senior jeung senior ya. Wah, gegedugna datang lu. Bos mah jeung bos atuh. Nang tangka aing sia teh. Nyir, Pak. Ayo pahlawan, Pak. Nang tang si lain teh. Sok sia Semar. Waduh si eta. Pangaruh dunya nepi ka kieu babatok sia. Heh? Sok. Lamun bener-bener anjeun Semar si Cepot hayang kawin Lelasari, elehkeun heula aing nyaho. Aing eleh kawin si Cepot, si Lelasari. Bu. Sia teh bener ieu teh, nama kejeng teu? Piye iki? Tak kandhane kok ngalah nyeyel. Opo ojo nesu.
Pak bahasa naon teh Pak? Teuing yang api-api ngarti we urang mah. Sumatera. Piye iki? Titu maritis aing. Pak, artinya piye iki teh? Di mana cenah Kakang Semar? Aduh. Jancuk. Nah, jancok. Nuhun Cuk. Ai jancu teh nambah ganteng yang. Baik. Oh jancu teh ganteng. Berarti kabeh di dia jancu. Sok. Sia yang nyaho lamun bener-bener salaki langit akan jagat. Ijen jeung aing. Sok Semar. Rame. Apa ini? Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara Ngadu Bangkong Korodok sareng entok jaluna. Silahkan. Kemudian teuing sila wala. Sok Semar, sok. Kurang ajar, lulus ya aduh. Dan bapakna dileuskeun ku bapakna. Sia hayang dileuskeun ku aing. Aduh ampun Kang. Ampun Kang. Hayang dileuskeun ampun. Moal alim, bener, alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. 300. Oh iya mangga Cang. Nah, gitu atuh nuhun. Iya, beres. Bakal kawin. Nuhun Pak. Cager sia. Aduh. Kurang ajar Semar, lulus. Ya 200 dia, aya 200 dia, ya. Aya 200 iya mangga. Tong dileuskeun. Moal. Aing ngarti kitu menuhun. Nuhun no ya, jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok saku aing. Moal mah nya utah wae. Kalau nyeng si eta. Cager. Aduh. Kakang Semar bere kesempatan lulus ya. Hayang poho ka dieu. Hayang dileuleskeun bapakna ku bapakna ayeuna anakna ku anakna. Hayang dileuleskeun alim mung alim bener mung alim nah tu teu ngarti maksudna naon ai si cepot cair oh da artosna Syekh beak duitna beak aya meureun ngorehan 20 wae mah teu aya Syekh teu tulus gagal eteh mah saur tamilung namanya anu 500 50-50 naon 50-50 kumaha bagi dua kumaha 50-50 teh bagi dua sawae akak kuring jeung bapak coba bagi tilu goblok sih teh pan bapak jeung kuring jadi dua jikeun jadi 50-50 sabaraha duitna 500 berarti bagi dua teh sabaraha kuring 400 aka 100 antong pilih-pilih tuh malawe cager syah togok aduh Kakang Ismoyo naon syah teh togok apunten Kakang Ismoyo jisim abdi parantos ngunghak sampelakan jadi lanco naon mah Kang salaresna pun anak teh loba nu pikabogoh di pikabogoh kujin pun anak teh loba nu di pikabogoh ku dedemit salaresna pun anak teh katari kapati kapentang asmara gama ketuang putra astra jingga tapi teh sieun loba jelema anu nyiliwure
sieun loba jin an ngiliwuri jadi Kakang Semar jadi si Cepot abdi teu ayang tapi kieu mah parantos sumping Kakang Semar bagja Kakang Semar disim abdi bebesanan jeung disim abdi Kakang Semar ayeuna anjir mang dikasih ku adik Pak nah gitu teh bau sangu lamun kitu masalah dewek beureun gong hampura we mudah-mudahan anak si lain jeung anak dewek jadi kulawarga nu sakinah mawaddah warohmah amin Kakang Semar ya sakitu we ti wasa parakan jahapunten tina samudaya kalepatan sakalede mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Kastam sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin salamet anu